motor gede. Sakit tuh tanya. Tempo ah. Wah, lu ngaca heula ieu. Kasep kene orang. Akraban aing ieu horeng. Nanti mana kita motor gede. Nah begal gitu. Samper ke aing ah. Hayang nepo ba namun digede gitu aing ah. Asa beda kian mau rumah ameng. Meniwu eusian. Biasa namanya dia sok aya nu ngarantung. Biasa namanya sok aya combro, oncom, tah tiba dia ye. Biasa sok aya nu ada mahal, gamas. Waduh, geus bukan panggilingan sagala. Panggilingan utkon mana ieu mah. Waduh, menyobo. Ari ieu naon? Wah, bangun di dieu tempat ngeumang ameng. Meni ramatan kieu. Sabah malak aing mah ieu. Kakek tinggalkeun bara mulut mah ku aing. Geus karosong. Mang ameng. Asa ku aneh. Geus lah aing. Ning kana diuk. Mang ameng. Aduh. Kana anggal majang. Bah, boy, bana de gede kieu. Kos gemlong. Asaan ah. Buah amis. Pahit. Mang Wes. What? Kamu siapa? Oh, saya lurahnya. Siapa runtah? Jangan kau pegang itu, ntar lah lecet. Sono. Aduh, dia. Arak balik ya. Kunaon di? Sorangan wae. Dua tah. Ah, tiluan oge meureun. Oh, masa tiluan? Tah jeung eta tah. Goblok. Ini dia. Rada beda sih ayeuna mah, rada ganteng. Rada ransa di ditu. Makan tiwu. Babe. Aju aing makan. Kuut. Lu benar sih ya. Heeh, Eta percaya. Aing akan nu kitu di ditu. Kieu hasilna. Turutan ku sia geus. Gantengnya aneh kan. Sepanut panaon. Sangrayna, sangrai huut. Lu bener sih ada sangrai hut eta. Ieu geuning itu hasilna kieu. Wah, bobo aing isukan kudu ngakan sangrai hut nurutan ya. Tah, eta bagus gitu. Hayang kaplag mah. Aduh, aing aus amat hayang minum nu amis. Gula-gula acan. Kedang aing ngageremang nya. Oh, itu bong nangis kana anggal eta. tadi ku aing gegero wae teh kaluar. Oh, geus digegero. Gula paling gaya. Coba ku aing dibawa menang saganu. Mang Ameng. Di mana gitu sarenya? Mang Ameng. Mang Wis datang. Gerah udang siap. Jadi yang gue kocong lah kamu kini lah. Hei, tengok dah, ayo deh. Ayo. Nah, nggak kali ya sama nawan naik berdiri. Hei, Wis, Amen.
Ngagula wae Mang Ameng. Oh, kulik nyadap. Tamang Ameng. Kunaon eta warung meni baki tuh. Biasa nama eta konco mah gantung, gamas gantung. Mah biak eta. Pake naon Mang Ameng? Duh, mah teu dagang nama. Ayo we boyot Bali. Mang Ameng, Mang Ameng. Kumaha deui atuh? Sebenarnya saya gawe naon di menit teu balik babara mulun. Ku meuni ku betah. Aing sebenarnya itu gawe na. Kudu jujur mah. Jeung kudu diceritakeun mah. Sedih. Cenang ada yang emang aing sia aya sama di apartemen geunahun. 40 lantai lin. Tapi yang nalur kenteng mah. Aneh-aneh wae sia tengah nalur kenteng. Aing Kahujanan meureunan. atuh kahujanan keanginan. Di ditu mah. Enggak percaya sia mah teh nyaho enggak aing krok we asup angin. Karuan. Atuh pasti masuk angin. Nek dahar tuh saya nek dahar nyelangapkeun. Wajar asup angin ieu mah. Wajar sih. Oke, Eta kumaha bos nanti di kitu ini. Kok sia bagian estina kenteng? teh nyaho eta bos meuni kabeh meuli teuing. Cek aing apartemen we si bos. Saya pas saya turun kumaha mun kahujan. Ngadot pas sorodotan. Ngajilong aing ukur. Lu bener sih. Paling eta tur lecet teh. Tuh, tuh lecet. Kalau lagi aing ngajilong cek aing di hana kolam berenang. Orek. Kolam lele. Aing Atuh sia urang ripu bawa itu lele. Ada enak weh, nu aing teh ditewa. Atuh. Sia ngaca dulu wae. Sebenarnya rek nanya sia gawe naon di. Sebenarnya mah aing di ditu gawe ngebon. Ngebon naon? Ngebon ieu aing melak laja, melak sereh, melak koneng gede. Lu bener sia. Buat kapur. Naon buat hapun? Aja beureum. Laja beureum, laja beureum. Tah aya nu pang mahalna. Naon? Tiu no. Lu bener Sia, sia. mahal. Mahal tiu no geus jarang ayeuna mah. Berarti saya ngaborongkeun. Encan, Kunaon tah? paeh. Kunaon bisa paenya? Kagak ringan. Di Singapura siapa? Baru ku aing di ieu dijagaan ukurna itu kan. Kamu temok mun sia mah. Main di temok wae make terpal hulna. Terus? Lamun misal soalna lamun teu terpal, be aku bebek. Biar Ada ada bisa bebek di ya. Jakarta mas, sakanya aing. Cara bebek. Ngebon bebek ongko, tani ongko. Mayat di ngebon bebek. Miara bebek. Miara bebek. Miara bebek aing 10, aing sahiji. Babi tatu. Kemana dah? Teh aing aku cari mun apa Aku cara. Tadi kok teh cara aneh inget. aing cari lapar pencit wae. Atuh bagus gitu. Bagus gitu. Kadang bos nanya apa geus naon? Encan bos nama lah. Sukses ya sakit semuanya, Meng. Aing lu gawe. Bener sarik lu gawe. Bener aing ngarek. Aing lu. Ayu, aya pagawean mah di ditu jeung duaan mah. Gawe naon tah? Aya dua eta mah geunaheun gawena. Aing naon tah? Hiji, yo dengekeun ku sia, ieu mah nek sia apa nek sia teu nanaon. Jangan Hiji, gawe. jeung sia. Hiji tah cek bos aing ge bagian ngepel para. Pel Parah. Para dipel. Anu hiji deui nu leuwih bagus. Gue naon tah? Sama eta. Nguras sumur. Sumur. Heeh. Aing kadang gawe gitu mah. Sumurna deet 30 meter. Daya sisa gitu mah. Deet, Meng, bagian sia. Bagaimana kita? Wayang namanya kayaknya. Daripada di imah molor. Agak ngocom teu. Di lu gawe sih anu. Itu dah itu kemah. Kamu narek bener kok dibejakeun ka bos aing. Kadang tapi eta bener ngepel parah. Ngepel parah. Di mana-mana ge gawe mah biasa ngepel lantai aing mah. Atuh kumaha aing ngojakan gawena, cenah kilu hayu we moal mah teu naon. Bisa jadi ngatur pan si lain bosna. Tapi pan aing ngojakana. Layak kilu dah geus. Oh, ilu saduaan ilu jeung aing. Parah barat tingkat. Satingkat parana mah. Kan? Ngan lega. Bisa sakumaha panjang eta. Babein sia mah. 3 meter. Sadik amat lu, Lu men. bener sih. Aing kitu mah. Seserian wah. Atuh aing kaguguan Ngobrol wae. teh jeung aing. Atuh sia mah yang kaguguan wae aing. Pengalaman kagugua aing. Sameng siap meng nguras eta. Tak muras kumaha ditahu.
kenyot. Enggak, tuh mati ini kenyot tuh tahu. Dia tahu. Tahu kencongan. Tahu kencongan diminum. Kudu balas sih we. Kudu bersih. Yo, jadi nguras sumur mah di bos aing mah pan. Jadi makan kudu ieu tong kana dialan cai mah. Minta apa? Jadi tuh mah cai naga di ala jeung taneuh di ala. PKN jero. Tapi kan jero taneuh di jero teh. Oh. Kumaha kautan. Oh, ini nombongan. Bagian aing ngepel parah. Terserah temen si Amel apa sih ngepel parah. Aing ngepel parah mah. Gentian ke jeung naik saya kepala saya uras sumur itu. Tapi mungkin berapa duit ongkos naiknya. Gajina sabulana. Sameter teh 1000. Si Amen berarti eta mah. Parah ge sarua sameter teh 1000. Eta kan 3 meter. Berarti aing 9.000 sapoe. Sapul pas sapoe. Sapoe. Oh, paling sapoe aing kali 30 lumayan sih jadi aing 200 loh. Siapa duit gaji yang nyaho? Aing mah gajina murah. Pastilah kita pasti gede. Lutik. Sowa aing Lu bener sih ya. Oh, aing dihitung per meter. Eta kumaha per meter. Oh, per meter. Berarti eta ti unog panjangna 2 meter. Meter. Kamari aing melak para ditu. Heeh. Cuman dibere 1,5 meter sih, Bos. Babi eta 1,5 meter eta ti unog. Ti unog 1,5 meter Biasana per meter. Biasa 10 meter. Bener saya ti unog 10 meter. Aing bebek Dan sampai wae dikurangan wae ku si Bos. Nah, tapi ka 1,5 meter tetep we. Parah keneh wae. Aduh. Eta bebek berapa meter? Ya sukses gitu mas sukses. Nah doakeun yang kasih sing tere balik lah di dia gitu lemur. Oh lah segitu mah. Salah. Mang Wes. Mang Wes. What? Kamu siapa? 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 Oh, saya lurah.